wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring ai didah dina acara Warta Sunda. Dina danget ieu simkuring bade midangkeun hiji warta nyaeta longsor di Bogor. Longsor di Bogor kajadianana dina tanggal 4 Februari 2018. Kanggo pamiarsa sadayana, upami hoyong ningali nu langkung jelas, hayu urang tingali ka tempat kajadianana. Nu kajadian di Bogor teh geus ngabalukarkeun longsor nu narajang imah-imah warga masyarakat nu aya di sabeuderan eta kajadian longsor. Teu kurang lobana 13 jalma-jalma nu geus kapanggih tiwas sarta ditambah deui aya sawatara jalma nu can kapanggih. Eta musibah banjir bandang nu geus ngabalukarkeun longsor teh kajadianana dina tengah peuting poe Salasa tanggal 4 Februari 2014 di Kacamatan Tarogong Kidul nu utamana di daerah aliran Walungan Cimanuk. Rupina sakieu bae warta nu tiasa dirugikan ku simkuring kanggo pamirsa sadayana. Simkuring ai didah amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.